gana Bandung gitu euy. Bapak teh lieur pikiran maneh yang umur maneh geus kolot tapi hayu wae masih kena can kawin kunaon. Aya naon ieu teh? Ieu tah si Ujang geus lila can kawin. Da urang teh geus hayang gara-gara boga budak si Ujang teh. Ayeuna mah penting jang maneh teh gara-gara kawin. Sabab loba nu nanyakeun ka bapak mun bapak kakondangan teh maneh geus kawin can kitu. Ya bener tah Jang anu diomongkeun cokolot maneh tadi teh. Jadi ayeuna mah aki mah nu penting mah Ujang menangkeun jodoh pasangan anu bohai tur ngeunah dipakena teh. Ya atuh Ki sabanyak 10 kali kudu bejakeun jeung dengan jodoh anu pas jeung bohai. Geus jang ayeuna gerat teangan awewe nu ngeunah nu pas jeung maneh nu jang geluti na kasur. Ayeuna mah bapak geus hayang gara-gara menang momongan. Pak, bahan bapak teh boga kuring. Nah, kat mikiran di momongan. Maksud bapak teh jang lain kitu, bapak teh hayang gara-gara boga incu anu lucu. Anu manis si anu lucu kas Ujangnya, Pak. Nya anu imut lucu nu beuki kana sama jeung jengkol. Ayo maneh aya wae maknya hayang boga incu anu beuki sama jeung jengkol. Ari aki atuh beukina aya anu kumaha atuh yang boga incu. Nu luhur kitu atuh. Kajian beka tempuh perkasa aki mah intina mah eta Jang. Luhur Ki, emang luhur naon? Sama tiang istri. Nya atuh mulai ti ayeuna Ujang hareup neangan pamajikan anu lucu, anu imut, anu manis juga Ujang. Ya, Anu resep sambal, kira atuh. Anu resep kana sambal, anu kana resep kana jengkol, anu lugu juga yang licik di sareng anu ngeunah di kieuna. asik. Keun ge Jang, aya nu didoakeun ku aki. Sarua ngadoakeun Ujang minta doa biar tetap. Kumulai bapak doakeun jang si menang jodoh anu asli bukan anu dirata. Oh, ayeuna urang ngadoa we ka Gusti Allah. Gusti Allah teh teh bakal ngakarinan ka Ujang jodoh anu manfaat, anu soleh, anu imut, anu resep kana jengkol, anu manis. Sok ayeuna urang ngadoa, sok urang ngadoa. Wajah Masumi, Amin. wajah Nyai, Amin. wajah Asana, Amin. wajah bawa sama duduk, Amin. wajah Masumi, Amin. wajah Asana, Amin. wajah